Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ya Allah. Dasar grup kepo nu eta mah. Sagala ge hayang nyaho bae. Wayahna sakali wayahna ulah. Naon ulah kiai? Di tadi ulah nyaruakeun ngahaul Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani disaruakeun jeung ngahaul Bapak Kolot urang atenge kadenge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassa ibadahul akhyar bitaufiqi fahasala lahumul izzu wal fakhar. Wassalatu wassalamu ala man tawajjahullahu bitajil wiqar Sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin al-hasi ala ta'atil karimil ghaffar wa ala alihi sadatil athhar wa ashabihi sadatil kamalatil akhyar. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahlul ma'ruf fid dunya, ahlul ma'ruf fil akhirah. Al hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Wa qala sa'ir fi kitab ta'limil muta'alim, la hafa alal fa'a fi talakilahafa ma kuluma patawayabna yulfa. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ilaya wali hadhil jamaah. Ya hayyu ya qayyum ya hanan ya manan ya dayan ya sultan ya dzal jalali wal. Para suyukhun al-kurama, para alimil ulama, para kiai, guru-guru urang sadayana, bil khusus Syekhuna al-Mukarram, pimpinan Majlis Taklim, Majlis Manakib Sinareng Zikir Kampung Jaringao, Al-Mukarram Kiai Samsudin, oge sepuh urang sadayana Abah Haji Jahran, Abah Haji Uding, beserta Al-Mukarramun anu sanesna sanaos teu ditata satu persatu namina. Insya Allah tenggirangan rasa hormat cenah to'am cimkuring kasadayana. Urang doakeun mudah-mudahan ya alimil ulama, guru-guru urang sadayana ku Allah sing diparanjangkeun yuswana anu barokah, amin.
mudah-mudahan sadayana sing jembar rizkina ditebihkeun tina sagala pancabahyana, ditambih kaikhlasan karidoan dina hatena, pikeun nyayak ngabimbing urang sadaya menuju cita-cita anu utama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia ge nu sakedeung urang hayang hirup bahagia, komo-komo di akhirat nu kekal abadi tangtosna urang hayang leuwih bahagia. Di dunia ge nu sakedeung urang hayang hirup senang, komo-komo di akhirat nu kekal abadi tangtosna urang hayang leuwih. Bahkan bila mana perlupan kahayang urang mah di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku. Insya Allah melalui alimil ulama cita-cita urang baris terlaksana. Amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, min adnal wilayah ila alal wilayah, bil khusus Bapak Kepala Desa ataupun yang mewakili Ketua RT setempat, urang doakin mudah-mudahan ieu pamimpin urang dina raraga ngemban amanah masyarakat, hakikat amanah ti Allah sing diringi taufik beserta hidayah sehingga bisa membawa daerah menuju baldatun thayyibatun warabun ghafur, iman aman uman amin toto tentrem kertora harjo ing madya mangun karso ing karso sung tulodo. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kori urang sadayana alhaj anu ti Cikeusik desa, alhamdulillah nu kusim kuring dipihormat sadayana jamaah manakib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, wabil khusus sadayana warga masyarakat kampung Jaringau umumna nu hadir dina wengi ayeuna anu kusim kuring dipihormat, mudah-mudahan sadayana nu hadir kenging kamuliaan ti Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teu pantes teu parigel pamikempelna urang berjamaahna urang dina wengi ayeuna temuji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Urang sasarengan ngucapkeun labdul hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Anu mana dina wengi ayeuna alhamdulillah melalui acara halten Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani urang sadayana tiasa berjamaah kekempelan bahkan bermusafahah sidareng alimil ulama guru-guru urang sadayana. Bahkan alhamdulillah guru urang sadayana anu ti Pandeglang pun ti Cidau hadir, alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan urang sing kabawa mulia sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sholawat sinarang salam mudah-mudahan dicurahkeun dilimpahkeun atas junjunan urang sadaya Kangjeng Nabi anu agung nagi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibu, bapak, hadirin hadirat rahimakumullah wa hadakumullah. Mak geus carangkeul teu can mak? Tunduh teu can? Semangat keneh. Kabagian teu berekatna. Sim kuring yakin nu hadir di dieu teu ngarepkeun besek benar. Naon sababna lamun cenah sakieu jelema ngaleuyahna kabeh hayang kabesekan, lain besekaneun ieu. Lain besek kan luar biasa alhamdulillah. Mun teu salah sim kuring ka ieu tempat teh bahaji geus katilu kalian nelepon deui Al Mukarram Kiai Samsudin, Kiai teruskeun hanca, cenah hanca naon ti kula. Hanca manakib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani 3 kali kula nyaba ka ieu rorah. Kula mah nyebutna ge ieu tempat rorah mah. Sedengkeun rorah geus kecengkul di mamana ge eta tempat nyayang jurig. Eta jurig di mamana diusirna ka rorah, ieu nu kieu tempat
adem pikeun nongkrong jurig. Berarti kuari kiai loba jurig eueuh kuari mah. Kunaon sababna dina kitab Bahjatul Asror mun teu salah dina manqobah anu ka-28 harita Nabi Sulaiman. Jaman Nabi Sulaiman teh keur ngeluk be mikir. Cik Nabi Sulaiman aing mah khawatir amat ieu ka akhir zaman. Pangeus di akhir zaman kumaha nasibna meteng carilaka na engkeh kabeh diganggu ku setan ku jurig jin jeung sajabina. Khawatir Nabi Sulaiman mah ka urang khawatir barang Nabi Sulaiman keur merenung doang kitu kadenge suara tanpa rupa di alam gaib. Cik eta suara, hei Sulaiman, ulah disalempangkeun ku sia, ulah dikhawatirkeun ku dia, ulah pake karempan ku dia umat-umat di akhir zaman. Kenapa? Karena engke di akhir zaman kula bakal ngutus nabi akhir zaman ngaranna Muhammad sallallahu alaihi, tur di antara sekian banyak anak cucunya nanti akan ada yang bernama Abdul Qadir. Maka setan, jin dan lain sebagainya kabeh takluk katuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi jurig piting ieu eueuh manyingkir ti tempat. Alhamdulillah jurig asli nama nyingkir. Jurig asli nama nyingkir. Berarti aya nu teu asli aya. Naon ngaranna? Jurig gawe. Sabab setan eta mah pan aya setanul insi, aya setanul jin. Aya setanul jin mah asli. Nalika dibacakeun ayat kursi kurang ngiles. Tapi setan nu ieu mah dibacakeun ayat kursi moal ngiles, aya mabur dipokol ku korsina. Nu kumaha? Eta anu ngaharewas kana ceulim mah hayu urang geuning geura balik yuk. Hayu cangkeul. Naon ngahadiran ceramah ti kampung ieu mun teu ti kota janu nu torojolna. Hayu urang mending balik. Eta nu kitu kumamun aya nu ngaharewos kana ceuli imah ngajak balik di pangajian ulah diturut adanan ceulina. Kunaon sababna si eta kasurupan jurig. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, ngeun kula ge ngarti moal kebal-kebal kahiji kula ge sarua jeung ibu-ibu geus teu kawawa ieu. Nek asup ka dieu tadi teu muat jelema ngabuadeg. Biasana mah kula sok asup kan Al Mukarram ka dieu teh ieu mah langsung ka dieu datang ka dieu eueuh kue eueuh kopi. Insyaallah nasib. Sakalian dibere kopi dicicikeun dina gelas plastik kula titah ceramah. Sige pikiran. Giliran kura ceramah naik na kursi kasepuhan mah ninggalkeun dahar. Aing ngira hanya tunai. Insyaallah. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, moal panjang-panjang moal loba-loba dibejakeun ieu meneruskeun hancai ieu. Hiji kula teh neuk nyarek. Hiji tama. Dua kula neuk nitah. Naon nu dicarek ku kula? Wayahna ka urang Jaringau, wayahna ka urang Barengkok, wayahna ka urang Desa Bejot, ulah naon? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Insyaallah. Dasar grup kepo nu eta mah sagala ge hayang nyaho bae. Wayahna sakali wayahna ulah naon ulah kiai ti tadi ulah
ulah nyaruakeun ngahaul Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani disaruakeun jeung ngahaul Bapak Kolot urang atenge kadenge wayahna ulah nyaruakeun haul Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani jeung haul Bapak Kolot naon beda jasa sarua haul keneh bae teu setiap barang sarua gunana sarua mak nyaho kana kokolor mah kokolor nyaho euy kokolor salaki mah make kokolor petinju miktisen make kokolor petinju kokolor salaki mah kokolor kene bae tapi ternyata beda naon bedana kokolor petinju mah nalika rek main dipake mun kokolor salaki mah nalika rek main dibuka padahal sarua bener tak neuk main gegeran dibuka petinju mah neuk main dipake eta sarua ayo orang haul Tuan Syekh haul wanga tua urang haul Bapak Kolot ulah disarua kunaon sababna hei naon eta Tuan Syekh butuh dihaul ku urang naon Tuan Syekh butuh didoakeun ku urang naon Kangjeng Nabi butuh dibacakeun sholawat ku urang naon Kangjeng Nabi butuh dihargaan ku urang tidak sama sekali kadenge Abdul Qadir Jailani tak butuh didoakan ke orang tak butuh Kangjeng Nabi tak butuh didoakan melalui salawat orang tak butuh kenapa? Karena mereka adalah makhluk-makhluk pilihan Allah makhluk anu mulia anu dijamin ku Allah subhanahu wa ta'ala tak butuh kadoa orang jaringan aing ceneng makaduhung haul landak nang ti urunan bae aing mah cenah bebek 5 beak kotok beak horeng cenah ge budak ulah biasakan menyimak segala sesuatu sampai habis biar tiga gagal paham teu butuh ibaratna kieu mah urang nyeun ibarat kunaon sababna don bila tamsilam yusdak atamsil yudihul kawaid satu teori tanpa pembuktian ulah gara dipercaya lamun eta guru urang karak bisa ngomongkeun teu bisa nyontoan ulah gara dipercaya kunaon sababna atamsil yudihul kawaid contoh bisa ngejelaskeun kana kaidah contoh bisa ngejelaskeun kana keterangan urang nyieun contoh mah lurah ngiriman gula 10 kojor kanu bupati yang ngiriman ya jeung lurah ngiriman gula 10 kojor kanu RT eta bupati naon teu kabeulieun gula 10 kojor lubang hiji eta bupati naon teu kabeulieun cau galek kabeulieun tapi kunaon lurah dikiriman maksud lurah ngiriman gula berem ngiriman cau galek ngiriman lubang ada satu proyek miliaran juta rupiah anu diharapkeun ku manehna lain ngiriman jalma anu butuh dikiriman ketika eta bupati atau kepala dinas ku lurah dikiriman nu kitu kabeuli hatena maka proyek ratusan juta proyek miliaran bakal diturunkan ke eta desa kunaon sababna lurahna merhatikeun lurahna perhatian lain berarti bupati teu kabeulieun gula jeung cau galek oge lubang lain tapi aya nu diharapkeun anu leuwih daripada eta gula sakojor sabaraha lubang sakojiji sabaraha cau galek saturuy sabaraha tapi proyek anu tuluhur miliaran minimal ratusan juta rupiah tah urang geh kitu mah
urang ngahol Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani teh mak lain ngadoakeun Tuan Syekh nu butuh, tapi urang nu butuh urang mah jalma butuh. Lamun urang ngarepkeun salamet di alam akhirat khususna ku amaliyah urang tanpa berbicara syafaat, apakah ti Kangjeng Nabi, apakah ti para wali, apakah ti guru-guru urang, cadu mungkuk haram dempak puyuh buntutan ore tak-takan nini kanyut mual-mualan jubur kotok mual hei mak sapoe sapeting eta 24 eta 60 menit kali 24 jam 1440 menit anu pake ibadah mahdoh ke urang 5 waktu keur kali 5 ngan 25 menit loba keneh kanu nganggur daripada pake ibadah. Ngomong-ngomong hayang asup ka surga usap dampaleungeun bo kadenge bo jadi urang teh muludan maca solawat maca salam ka Kangjeng Nabi haul Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada yang kita harapkan, aya nu diharapkeun ku urang. Mantak nu kadua kula neuk nitah tadi nyarek nitah naon ulah ragu-ragu maulidan, ulah lagu-lagu ngahol Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa? Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani bukan makhluk sembarangan, Sultanul Aulia, rajana sakabeh wali. Manehna dibere buku anu lebar jeung panjangna satungtung deuleu, buku lebar jeung panjangna satungtung deuleu. Cik Allah ka Tuan Syekh Abdul Qadir tulis ku dia dina eta buku sahabat nu dikersakeun ku dia, tulis murid-murid dia engke geus ditulis ngaranna urang mana terserah dia eta mah neuk dikukumahakeun oge. Sugan urang nu hadir peuting ieu katulis dina buku Tuan Syekh Abdul Qadir. Amin ya Allah ya Rabbal. Barang dibuka ku Tuan Syekh Sarwiti binti Kejoy, alamat Jaringao. Sedangkan Abdul Qadir Jailani engke cungelik di neraka mah dina manakib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani eta Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani cicing di neraka cik malaikat Malik Qadir nyinaon dia kapanas-panas mending gerak ka surga ka ditu ngeunaheun. Kumaha jawaban Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani? Malik, kira-kira ieu nu bakal asup ka neraka geus asup kabeh teu can? Cik Malik ngabudag keneh cenah can asup kabeh. Satungtung nu bakal asup ka neraka can asup kabeh, aing moal geura mancat ka surga. Laju neuk nyinaon dia di dieu? Bisi aya salah satu murid aing anu ku aing dicatet ngaranna dina ieu buku anu asup ka neraka, maka ku aing bakal disalametkeun, bakal diangkat di neraka. Alhamdulillah. Coba dia ngasup kumuring ka neraka, geura dia ku aing cik Tuan Syekh. Masya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mantak ulah ragu-ragu. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani cik dia kitab Bahjatul Asror, akhlak muliana seperti Rasul, kegantenganna doang Nabi Yusuf, kebenaran kejujuranna doang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, keadilanna doang Umar bin Khattab, kehilimana kabageuranna doang Utsman bin Affan, kegigihan dan kebeneranian sarua jeung Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani ku nyebut ngaranna eta urang insyaallah bakal diangkat murid Tuan Syekh. Mantak dina manqobah kadua tilu dina kitab Bahjatul Asror bu aya murid Tuan Syekh anu bodoh nak kabina-bina ngeun ngaji mah osok
dina hiji waktu eta jalma teu hadir ka majelis tuan Syekh. Anu sok ngaji mah pan mun eueuh sok ditanyakeun mak. Anu geus biasa hadir teu aya ditanyakeun. Cik babaturan adak ai si anu ka mana ieu eueuh. Cik babaturanana teh naon dari ama teu nyaho. Puguh paeh cenah sia tah mah keur isuk. Paeh munasabah di majelis taklim tak urang ge mak ngaji satungtung hirupkeun mah ulah ninggalkeun pangajian rugi jalma telok ngahiji jeung ulama rugi jalma teu ngarti jeung nu ngarti. Cik taklimul muta'alim la hafa alal fao titalakila hafa makuluma patawayapna yulfa. Aduh rugi taranga hiji jeung nu ngarti waktu nu keur kamari eta moal balik deui. Mah ulah tapoe jam ge moal bisa diulangi, menit ge moal bisa diulangi. Urang caritakeun tadi teh eueuh munasabah teu ngaji horeng Pak. Urang caritakeun nu paeh jelema bodoh di jero kuburna. Pan meureun setiap asup ka jero kubur kabehan ge bakal ditanya ku malaikat mungkar nakir. Yakin eta mah mantak urang beda ge kuari ya di alam dunia mah. Kendaraan beda, anu Avanza, aya anu Ras, anu Xenia, aya anu engke mah kendaraan urang bakal sarua mak. Naon ngaranna? Kurung bat batang pasaran. Jadi sabenerna mah urang kabehan ge bakal calon pangeusih pasaran. Jeung eta pasaran sabenerna mah unggal poe mah ngageruan urang. Unggal poe kumaha cik pasaran? Ungdur ilaya bi aklik, ungdur ilaya bi aklik, delek kudaria, pikiran kudaria, anal muhayalin aklik. Kami nu disadiakeun pikeun minahkeun anjeun. Nah nusarirul manaya kamsaro misli bimislik, kami ranjang pikeun nu pararaeh buadeg bangsa anjeun nu pindah bareng jeung bangsa kami. Eta kendaraan nu mewah manu eta mah kunaon disebut mewah? Buat mobil Avanza abrug-abrugan, buat mobil Ras abrug-abrugan, tapi buat pasaran can nyorang neuleuh nu buat pasaran abrug-abrugan ku ngeunaheun-ngeunaheunana telok gagal buat nu eta. Nah, engke bakal ka kuburan imah urang kuari beda, anu minimalis, anu marariis, bener teu mak? Anu satingkat, anu dua tingkat, anu tilu tingkat, jeung sayang bebek panghanapan. Engke mah saru di Karawang, pernah maka Karawang goyang Karawangnya ho. Mak di Karawang aya hiji lokasi kuburan elit, kuburan mahal, anu dikubur di dinya kabeh ge jelema sararugih. Harga pangmurahan eta kuburan ukuran 2,9 meter eta hargana mah 77 juta. Eta ngeun ukur kilometer ge teu nyampe. Aya opat tipe. Tipe kadua hargana 505 miliar, tipe katilu hargana 102 miliar, tipe anu panggagahan hargana 2,2 miliar di eta kuburan. Doangna meureun malaikatna rada balalagur di dinya mah. Jaku mahal-mahal teuing melengek. Nah, mewah kuburan belum tentu isinya. Urang mah mikiran eusina ta urang caritakeun murid tuan Syekh anu dikubur. Pan ditanya ku malaikat mungkar nakir, man robuka. Mun zaman kuari bacana meureun cik eta jelema, kamu nanya ka malaikat
Man robuka saha pangeran dia kumacik eta jelema bodoh teh nganggur kat nanyaan kula mah jang naon aing kecape-cape kunaon kitu jeung malaikat kula mah teu nyahona naon heh pangeran age teu nyaho ku bodoh-bodona eta urang dia aya teu nyaho ka Allah aya minimal kana ngaranna mah nyaho mah nya ge sifat 20 nu wajib anu mustahil nama teu apal tapi Allah mah pasti apal Allah eta mah jelema ditanya man robuka teu nya atuh beakar kula mah teu nyaho kula mah teu nyaho kana naon nyahona kula mah katuan Syekh Abdul Qadir Jailani sakitu-kituna titik sagede jebung. Oke, pertanyaan kedua. Waman nabiuka saha nabi dia? Nyawada. Ampun aing mah. Cik aing ge aing mah teu nyahonana. Teu nyahonana nabi teu nyahon, aing mah nyahona katuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Demi alih cik malaikat heudak ieu. Kacape-cape kir cenah cik mungkar. Geus ulah-ulah ditanya cenah ieu mah. Laju kumar laporan dong ke pangeran laporan ke Allah Gusti maha uninga kami tadi nyanya pangesi kubur nu anyar kene ditanya ku kami ka Gusti kita nyahoan ka Nabi Muhammad teu nyahoan nyahona cenah ka Abdul Qadir Jailani kumakeun ya Gusti neuk naon nanya deui ka aing dari ya cik Allah atuh nu kitu mah pokol tumaneun pantek Gusti pantek siksa. Begitu eta malaikat balik deka kuburan di jero kuburan geus nangtung tuan Syekh Abdul Qadir padahal tuan Syekh hirup kene geus asup ka jero kuburan eta muridna begitu torojol kadinya cik malaikat siapa lo kula Abdul Qadir Jailani oh iya nu tadi disebut kumait cenah ieu heeh kula Abdul Qadir Jailani jadi ieu murid dia heeh ieu murid dia polongo bisa ya orang dia anggota jamaah maulid polongo tenang baik ya. Tenang polongo kumaha ditanya pangeran teu nyaho ditanya nabi ge teu nyaho nyahona cenangeun ka dia doang Abdul Qadir Jailani maka cik Allah murid dia kudu disiksa kumaha cik Abdul Qadir ulah nala muridna murid aing memang polongo murid aing memang bodoh murid aing memang goreng tapi deuleu aingna jik Abdul Qadir lajo pokona mah lamun murid aing dipantek ku daria kira bae malaikat mungkar nakir diancam ngalawan tak bisa ieu mah perintah Allah kudu disiksa begitu eta mungkar nakir rek ngulagangkeun palu neuk mantek eta murid tuan Syekh eta palu godamna mungkar nakir direbut ku tuan Syekh Abdul Qadir Jailani sedengkeun ieu palu lain palu tukang bas dah sige bacaan ku dari ya dina kitab-kitab nerang geuning sakubur teh eta palu malaikat lain bawaeun saer teh ku gede-gedena lain cacahkeun direbut kuan si Abdul Qadir Jailani dikalewengkeun teh nyahokan mau dialungkeunna bari ngomong kieu jajal murid aing ku dia disiksa surga jeung neraka diduruk ku aing pameak surga jeung neraka diduruk ku aing ameh ulah anu ka neraka ulah anu asup ka surga panasaran alhamdulillah aing gecek nini cenah kana kitu bae borong di jero kuburan ditanya aing meneng ngomong Abdul Qadir Jailani bae Masyaallah bu alhamdulillahirabbil alamin spirit ngaran panjurung semangat supaya kita mencintai wali-wali Allah kenapa zaman akhir pihawatiran bu loba rombongan anu geus anti wali neuk naon ngagung-ngagung wali jelema keneh bae neuk naon make hadrotis ya jelema-jelema keneh bae awas hati-hati
Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, dina manaqib anu ka-11 dina kitab Bahjatul Asror eta pernah datang hiji awewe ka Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, cik eta awewe Tuan Syekh abdi nyuhunkeun ka Tuan Syekh karena Allah ieu anak abdi kuari dibawa ku bapana ka laut, geus kitu anak abdi ragag ka laut paeh telem. Laju maksudna naon? Wayahna ku karomah Tuan Syekh Abdul Qadir anak abdi hayang dibalikeun deui ka imah secara utuh. Cik eta awewe, ih dia mah cik Tuan Syekh teh inget ka nasib. Inget abdi ka nasib, tapi abdi penasaran anak abdi hayang balik deui. Geus geura balik ka ditu anak dia kuari geus aya di imah bari jeung utuh tanpa cacat sedikit pun. Lempang eta awewe ka eta imah, datang ka imahna Allah. Mak tenang bae mantak emah ge nya lamun kuari can menang BLT tenang bae. Ulah laju haliu bae engke masukan menang. Balik deui kana Tuan Syekh anak abdi teu aya ja. Ini bener dia. Ih pirah ku abdi ngabohong. Lagi segera balik cenah kuari mah aya kuari mah beneran bae cenah. Balik deui ka dinya. Eueuh keneh bae. 2 kali balik deui kana Tuan Syekh eueuh can balik eta Tuan Syekh ngeluk sakedeung tangah ka luhur langit geus kitu cik Tuan Syekh geus geura balik yakin kuari mah anakku maneh geus balik deui aya di imah. Begitu eta awewe datang ka imahna bener anakna geus aya deui tanpa cacat sedikit pun. Kumaha Tuan Syekh Abdul Qadir munajat ka Allah, ya Allah pan kalah ngisin-ngisin abi ngusin kumaha atuh abi mah cenah ngomong ka eta awewe anakna geus aya horeng eueuh jeung ngadua kalian horeng eueuh keneh pan kumaha naon rahasiana ieu Abdul Qadir dengekeun aing cek Allah eta anak jelema pan ragag ka jero laut beak ku lauk gede disontrolan tulang jeung dagingna acak-acakan eta keur dia ngomong nu pertama geura balik cenah aya anakna di imah eta malaikat karak sibuk ngumpul-ngumpulkeun tulangna jeung dagingna. Oh gitunya. Anu kadua dia ngomong titah balik ke raja aya anak dia di ditu eta malaikat karake beres nyetelna atuh acak-acakan di setel doi tah nu katilu eta malaikat geus beres nyetelna langsung dianterkeun ka imahna aya Gusti pan Gusti mau hakawasa di dalam bulan Gusti lain hitunganan piraku jelema hiji kudu disetel meuni kebal cik Gusti kun atuh payakun pan kieu amat naon rahasianana ieu Abdul Qadir sagala ge ulah gurung gusuh nyantai urang ge kitu mah urang masuk gurung gusuh boga kahayang salat tahajud sakali teu hasil kapok ja urang mah salat tahajud pan boga kahayang doang kula keur di bale baheula keur leutik keneh ki Haji Abon eta keur di bale pan baheula mah aya radio GBS aya undian waisan teh waisan eta santri paralongo deui iluan kula masang waisan ka GBS jagi suk neuk diundi ti peuting kula tahajud jahayang menang undian barang diumumkeun teu meunang eureunnan teu tahajud deui insyaallah. Jadi urang ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah anu diharapkan kurang adalah syafaat sabab syafaat cik Syekh Nawawi kabagi 5 nu pertama syafaatul uzma syafaat Kangjeng Nabi nu paling agung nyapatan seluruh makhluk di padang mahsyar tina sagala kegelisahan nungguan hisaban didinya syafaat Kangjeng Nabi nu kadua syafaat Kangjeng Nabi ngasupkeun ka umatna ka surga tanpa dihisab anu katilu syafaat Kangjeng Nabi pikeun jalma anu geus diponis ka neraka tetulus ka neraka nu kaopat syafaat Kangjeng Nabi pikeun asup ka neraka diangkat ti neraka syafaat anu kalima adalah syafaat ninggikeun darajat nambah darajat di surga na Allah subhanahu wa ta'ala nu hiji mah eta syafaat lain di Kangjeng Nabi wungkul naon syafaat nyalametkeun ti neraka termasuk guru-guru yang sekalipun eta bisa mere syafaat ka urang bahkan cik dina kitab Tadkiratul Qurtubi dina sarah Qurtubi
aya keterangan kieu ruwiyaan Ali radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amarona bi antud bana mautana wastos solihin, diparentahkeun kami lamun neuk nguburkeun anu pararaot wayahna kuburna sela-sela jalma soleh ulah dikubur jeung kuburan jalma-jalma pasek. Kunaon sababna? Li anahu yata'adza bijaril pasik, sabab cenah ge ahli kubur bakar ngarasa teu ngeunaheun lamun ngarendeng boga tatangga pangeus kubur jalma polongo waktu keur di alam duniana. Mak percaya tuh mak, bisa terpercaya jalma paeh. Jadi aing pandori datang cik bapak dia, aku masih budak calalager, jamual pan. Wayahna aju kunaon nu digigir bapak dia mah tukang ngusep. Bari mun geus ngusep eta bapak dia mah teu Jumat, teu dohor, teu asar, teu magrib. Aing mah endung dikubur digigir bapak dia sieun kasebat useup aing. Aya tukang ngusep di dia aya. Hepang polongo-polongoan tukang ngusep. Mantak sakola keun eta anak sina cerdas dak. Atuh sih ge tukang ngusep meuli lauk sakilo. Hargana 50.000 nges kitu dilepaskeun deui kana empang kana balong laji diusapan deui sakebel ngusepan beak rokok 4 bungkus beak mie 8 mangkok nyamanya beak kopi 10 gelas meuli lauk nama 50.000 diusapan deui teu beunang kabeh modal mah lain kira. Kopi segelas 5.000 kali 10 gelas 50.000, mie samangkok 5.000 kali 10 mangkok 50.000. Bari ngeluk tisuk sampai maghrib. Coba nu cerdas mah meuli lauk beka pasar langsung diasakeun di dahar. Cerdas eta mah meuli lauk dielsupkeun nya ditungguan deui. Ngomongna cenah eueuh deui kabungahan lian tikeun neuleuh ampulan leutik amat eta kabungaing wayana aing mah cenah neceng nalika dikubur ulah deket kubur bapak dia hayang di mana tuh deket kuburan abah anu kasepuhan urang kiai tukang ibadah. Kunaon sababna? Mak dihikayatkeun dina kitab Sarah Qurtubi aya awewe solehah dikubur digigir kuburan jalma anu pasek barang hiji penting datang karena impian anakna cik eta awewe teh dak eta dari naon eueuh di lokak kitu mun aing dikubur di dinya naon eueuh di tempat keur aing dikubur di dinya kunaon sababna teu kawawa aing mah eta dikubur di dinya tatangga aing gigireunna kuburan jalma pasek disiksa teu eureun gedor aing kaganggu aing kaganggu wayahna ceng dipindahkeun mah barang dipindahkeun hatur nuhun ceng pari mengenaheun cenah mama heuh bedana cik Kangjeng Nabi keur di alam dunia cik dina kitab eta urang boga tatangga tukang pasea teh nya boga tatangga tukang pasea jeung kadua jeung salaki aliwu bepan dar bae pan ka tatanggana kitu ngeunaheun eta panae eta salaki jeung pamajikan saurana pada heuras. Bener mak salakina heuras sama pamajikana heuras cik salakina tipe ting teh dak geus ulah nonton TV bae urang geura hees kumaha cik pamajikanana atuh neukna eta kumaneh ikut urusan kami mataku maneh mata kami hayang molor mah geura ti heula ka ditu kami maresepkeun neuleuh TV daripada DT mal cik salakina panjang urusanana ieu sabab nu grup nu eta mah pan nung eleh di mana ge sarua bae hayang munang bae geus tetelan ti dituna ya jadi urangna nu kudu ngeleh lain berarti eleh mengalah untuk menang naon sababna madarat jasa engkena jojong bae pamajikan meneuleuh TV bari ngadaharan seblak kabeukina ya grup nu eta mah seblak bae nu lalada barang datang ka satengah 11 nyeri botong jeung ngadaharan nu lada ya pan nyeri botong
hayang ngising sedangkan teu boga WC di jero imah kudu kapipir, otomatis butuh bantuan salaki jangan keluar sorangan masieun salakina nu geus hees di hudang-hudang kak nuk naon dia cik salakina bari meletet wayana hudang kak hudang nuk naon dia ngahudang-hudang aing mata aing dia mata dia mata hirup ulah sok nyong colot mau karep maneh dibalas mah batur teu ngeunaheun hampura ka cenah hampura nu geus mah geus kami teu kawawa ieu hayang ngising gitu mong aing mata dia jubur aing jubur dia jubur nage misah nek ngising mah geura bae ka ditu dia cik pamajikanana aing teu ngising bahaya ieu kaluar sieun anjing laju nama eta pamajikanna modal di jero kamar pas deket lawang borokosot pas wanci janari salakina nak salat tahajud hudang bari jeung lulung nincak tai cik salakina teh aya tai saha burig cik pamajikanna nakna kudu Hollywood tai kami tai kumaneh aya tanu kitu saruan pada huras teu ngeunaheun eta orang ngadengena teu ngeunaheun goreng cenah ge cik Kangjeng Nabi eta nu pae ge kitu bae lamun boga tatangga goreng eta teu ngeunaheun nah mantak urang teh tah nalika rek dikubur siaran kuburan deket kuburan jalma soleh minimal di alam akhirat urang kudu ngaji di alam dunia ngaji naon bangsa di alam akhirat fungsina guru urang bisa nyapaatan ka urang sabab naon sapaatul ulama sabitatun lil usad biidnillah bisababil ilmi ikna talimul muta'alim sapaat para alim ulama ditetapkan pikeun jalma-jalma model urang tukang maksiat dengan adana izin Allah kusabab naon kusabab tak urang ulah tinggalin ngaji sabab naon kula inget karena omongan abuya sepuhna abah abuya Dimyati pan ngomongna kieu manakib aing mah ngaji torikoh aing mah ngaji kajeun kadua tihang ngaji makun kudu kadua tihang ngaji makun ngaji kadua tihang kudu ngaji ieu mah batur ngaji kumaneh mah colokok we sawan bangkongeun sawan bangkongeun bagang colokok babaturan liwat kamana teteh ngaos cenah kanu Ki Samsudin muhun nyamangga ngadoakeun bae colokok bae kunen ngaji mah henteu sawan bangkongan kunaon teteh mah teh ngaji kami macan menang topek jeung hidayah laju nuk menang ti mana teteh kitu topek jeung hidayah ti JNE nya online topek jeung hidayah siaran kurang di tempatna kilang di tempatna ge urang hese ka meunang kunaon sababna topek hidayah eta adalah ketika urang geus daek ngaji daek ngamalkeun mah eta ngaranna topek hidayah jadi urang macam manakib termasuk urang teh ngagungkeun ka para ulama ngabungkeun ka para wali anu judulna nyambungna ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan hiji deui manakib nu dibagi kula eta Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani pernah ngarebut nyawa anak buahna anu dicabut ku malaikat Ijroil hiji waktu salah satu pelayana maot pamajikanana ceurik laporan ka Tuan Syekh aya naon neng aa cenah maot nyabi keureunuh gede nya anak reuay cenah Tuan Syekh abdi mawayahna ieu kumaha abdi menekarepnakeun mun bisa mahirupkeun desa laki abdi eta Tuan Syekh lumpat ka luhur awang-awang nyecer malaikat anu mawa nyawa jalma anu geus maot dina karanjang
cik tuan saya orang dia malaikat Ijrail kadiekeun eta nyawa anak buahai kumaha cik malaikat teu bisa ieu mah geus deuk dibawa ka ditu sakaranjang tah aing poe meunang. Oh dia cenah kadiekeun teu bisa direbut ku tuan Syekh tabur cenah eta roh tabur eta sakaranjang tabur begitu tabur eta roh sakaranjang baralik deui eta kana awakna nu geus parare harirup deui kabeh. Laju malaikat Ijrail laporan ka Allah Gusti cenah kumaha ieu kalakuan wali Gusti cenah salah jeung dia cik Allah mentah hiji teu dibikeun ku dia laju direbut tabur we kabeh. Hirup deui insyaallah ya urang lamun ngomong kieu di hareupeun jalma zaman kuari anu isi meunang geus isu Wahabi moal percaya moal percaya wah tahayul tidak mungkin. Hari urang mah anu percaya karena karangan-karangan wali-wali Allah, karena karangan ulama, bahkan manaqib ge dibaca dengan tujuan ngagungkeun, insyaallah yakin 100%. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah wa hadakumullah. Jam sabaraha ieu? Geus araraweuhnya. Intina urang ngadoa ka Allah mudah-mudahan urang saya nu hadir diangken murid Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani amin ya Allah ya Rabbal alamin. Deketan majelis-majelis Tuan Syekh kunaon urang ngayakeun cai ieu di hareupeun nu ngadoa Tuan Syekh sejarahna dina manaqib nomor ke-11 eta baheula aya panyakit mun kuari mah corona taun loba nu paeh datang ka Tuan Syekh kumaha ieu loba nu paeh Tuan Syekh cik Tuan Syekh dak lamun dari hayang cager jukut datang kalau di gigir madrasah aing daharan ku dari ke calalager eta jukut sakitu balana beak ku jelema jadi caang calalager kabeh syariatna beak jukut loba keneh nu muriang cik Tuan Syekh Abdul Qadir ai jukut geus beak mah sakur aya cai nu digigir madrasah aing inum ku daria cager daria tina sagala penyakit beak cai sumur beak cai leuncang rudinya beak di inuman calalager tah ge insyaallah ieu cai manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani urang ngadoa modal sing jadi syariat jadi penyakit urang sadayana sing laleungit ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah kula candahar lapar kirang langkung nyuhunkeun dia punten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi ceramah Islam anu parantos di Candaku mubalik anati Kota Malingping, mudah-mudahan hikmah sinara manfaat dikhususkan pikeun orang sadayana. Alhamdulillah acara ti awal dugikeun ke akhir aya dina kalancaran sehingga aya dina kesuksesan. Mangga orang sesarengan tutup ieu acara dengan membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sakitu ti sim abdi atas nami pembawa acara ti awal dugikeun ke akhir bok pilih tina cariyosan sim abdi seueur tina kasasalahan sim abdi nyohonkeun dihapunten anu saageng-agengna. Akhir kata wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kasadayana palawari urang tong waka arwih